Mawas pada nirakato mawas pada nirakaton pada tumrangan empula kiadenirang ya nira pada prapta ngabian mangwas pada nirakaton pada tumrangan lagi ada nira ingkang samia jajar nira pinara dan nira pada jajar pinara ya Semar lurah kuda pawana kaget kasumpingan ieu panengah Pandawa kelihan Sri Batara Kresna saking jenggalaman denirangan di kakawendaling isan mekaten pengandikan Kakang Semar aduh aya anak nun maka piatur disimati nun diterima ka atuh kalina eta agan teh mulih ti mana made angkat ka mana geuning tiasa rumpahan ka bumi abdi anu sakti bukrak bakrek na atuh aya ulah wara suka sewi bercangkuang jati diri Kakang Semar diterima pangabakti hapunten kaula tumorojog tanpa laratan tanpa mereka kabar tianggala dongkap ka ieu patempat pangapunten ka Kakang Semar mohon agan aya naon aya informasi naon agan secara luas abdi teh asa karugrugan ku menyan putih kagunturan madu karagragan menyan putih aya menak didayeuh tiasa sumping moa-moa aya kahayang kahayang naon kahayang kan biasana ge lamun setiap aya kahayang sok ngadak daratang ka rakyat leutik teh tempo geus jadi poho ieu Kang Purwa kaula dongkap ka dieu teh aya sanes yen kaula teh selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat menang beja di beunang dipercaya anu mawi kaula teh nyamper pun rai heula Rai Arjuna heula ka Pandawa ka Amarta nyaeta rek nganyatakeun yen nya henteu na yen Kakang Semar teh ayeuna aya dina ancaman urang-urang nagara Astina oge nagara-nagara nu sanes bahkan dugikeun kawirata sagala saurna parantos tembus yen Kakang Semar teh jadi inceran naon ieu anu diincerna jeung gaduh masalah naon Kakang Semar ka urang Astina oge ka urang nagara-nagara wirata bahkan di Amarta ge dugikeun kalebah pecah belah antara anu pro jeung anu kontra tak kitu Kang naon ieu teh masalahna dugikeun ka masyarakat teh mangamarudah kayaanana bahkan ka nagara teh dugikeun ka menta ieu Semar teh kita diusir naon ja Bapak itu bang santet lain moal Bapak boga santet uduh bila Bapak goreng nasibna euy ayana memang leres agan aiku kitu teh mah memang wa oge teu ngartos di sim abdi oge
Ieu jalma-jalma teh unggal anu dongkap teh naroskeun ka uwa. Naroskeun naon, Pak? Naroskeun naon? Nyaeta sun naroskeun teh cenah jisim abdi teh pun anak jisim abdi pajarkeun teh ti sababaraha turunan ai ka Kang Semar teh masih keneh ulun kumaula teh ieu teh naon cenah maksudna teh Kang? Sabab keterangannya telakeun kulo nafsinda ikotul maut. Setiap awak-awakan setiap anu hirup teh pasti bakal maut. Kari-kari aya jisim abdi geus sababaraha turunan masih keneh kumelendang di jagat wayang-wayangan. Ta eta anu jadi pasoalan teh sun. Jadi eta anu dipasoalkeun teh ku masyarakat oge negara-negara anu sanesna. Larasun. Tuluy kumaha pertanggungjawaban Kakang Semar dina waktu ayeuna? Ya ari jisim abdi mah tadi teh teu langkung ka pangagung anu aya di Amarta dari jisim abdi mah rumaos jalmi ali jalmi heureut pakeun pungsat bahan ieu kureuh ragap teh aya dipandang tina ilmu gaduh ilmu naon jisim abdi mah da geuning geus kudrat jeung iradatna pangeran we abdi teh kedah panjang yuswa panginten kitu nya euy dipikir-pikir mah lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa dewek bapak dewek biasa babaraha turunan masih kumelenang keneh aya keneh bae sugan aya kabejakeun cepot gugur atau dawala muruk mana muswa gitu teu acan jeung ngadenge oh memang leres tah ayeuna kumaha pertanggungan jawab Kakang Semar lamun ieu masyarakat dina waktu ayeuna newak Kakang Semar ku sabab ku ayana Kakang Semar teh lain manusia anu samanea. Memang upami diemut mah tina kasang tukang nanti kapungkur kena di zaman keresna dipayana we. Dugikeun ka Pandu Dewanata, dugikeun ka Pandawa Lima, dugikeun ka Parkesit eta geus sabaraha turunan geus 4 turunan Kakang Semar masih keneh kumelenang di jagat wayang-wayangan. Sedangkan keterangan telakeun tadi teh setiap awak-awakan setiap anu hidup teh bakal mau ai karik ai Kakang Semar masih kena kumelenang nah, gitu Bapak mah dipenta pertanggungjawaban teh kalah ha kalah ngahaha untuk abam cobika upami kitu carana pamanginten agan oge sami keke Pak papa keke Pak janten ulah suudon kan punten mau maneh pot kumaha pot cobi kumaha ayeuna dewek abdi jisim abdi sareng bapak dewek bapak-bapak bapak abdi sing baleg atuh ngomong teh euy aing mah hitut bentes aing ngomong balelo teh sok ya itu dawala kadinya mengemukakan pendapat sok we atuh kuaha kadinya tuluykeun diajar kadinya mohon kitu agan janten syaur abdi mah menurut pandangan abdi gitu bapak dewek bapak abdi gitu dah eta geus dewek deui wae ieu teh dunungan ora sia tuh ayo ieu nyacok we tuluykeun bapak abdi sareng abdi ieu teh memang upami ditinggalina kitu nama ngan ieu jalema teh yakin kabeh anu aya di jagat wayang-wayangan teh kabobodo teh jeung kasamaran tinggal anu nya dilainkeun anu lain dinyakeun aya oray-orayan pada mareuli aya oraynyaan pada ngagebugan kitu ta eta mah pan urang teh di dunya teh diwajibkeun tapakur tadakur jeung tasyakur ai tapakur nya eta mikiran hiji perkara nu can kaharti
teangan adu can kaharti teh nya eta ku jalan ilmu teh ai tadakur nya eta menta ku jalan ngadoa da manusia mah diwajibkeun ikhtiar ai hasilna mah teu diwajibkeun pan eta mah angin ku kersana Allah Subhanahu wa taala tasyakur nya syukur binikmat teh tanu mawi dilebah dieu ayeuna gonjleungna urang-urang nagara amartabuh nagara nu sanesna ngeunaan ieu bapa dewe ku ayana masih kene kumlanang di ajagat pawayangan naon ngarugikeunana ka urang-urang nagara nu sanes cikan emo jadi ai anu dongkap maka dia tiasa ku abdi diwaler ke tiasa panginten atuh hampura dari manusia mah punya batas kemampuan memang bener ngan ieu kaula terek tanyakeun ai Kakang Semar teh salaku naon dia marca padat teuing bae bapak salaku naon lain salaku babah nah sia teh kamana karep we mangga eta mah taroskeun ka bapak ka dia kan abdi mah sakitu pokona mah intina mah ulah dipasoalkeun teuing ngeunaan dewek cenah cepot beureum dawala koneng terus bapak hideung beungeutna bodas kabeh sarua cepot di Bandung beureum di Sukabumi beureum Suganjol anu ti Jawa mah hejo beureum kabeh pan itu kamu di Jawa mah begu bagong itu kan mangga sama upami kitu carana jadi yakin Kakang Semar teh moal bisa ngabukakeunana sanes waktos ku jisim abdi bade diuningakeun agan upami hoyong terang sajatina Semar teh saperti kumaha sabab tadi teh saur jisim abdi loba jalma anu kabobodo tonyo katenyo kasamaran tingali jadi mata teh mung ukur disebut teh mata peda teu bisa batina teh teu daek narawa naon anu sabenerna Semar cepot sareng dawala keun anu manu hiji pan tadi teh ai dalang teh wayang teh diringunan ku Simbul dihalangan ku Siloka tapanginten jisim abdi teh Simul hungkul mohon Simul mah Simul kan Simul terus nganti lebah dieu kaula teh kaharti pan Kakang Semar teh makhluk pangeran makhluk hidup sedangkan anu hidup pasti bakal mati Kakang Semar karik ari geus sabaraha turunan can maot keneh bae amuinya itu dewek ngabukakeun sajatina dewek lir pen barang nuju sawag imbal wacana sapratanipun ieu alitan Resi Kombayana kalayan kot buta hangkot buta parantos ngepung kampung Tumaritis Semar ulah kaget euy Semar yuh nuhun maneh haraya wae geuning sugan teh keur nabeuh horeng aya we nya teu bade teh sora-sora aya Kakang Resi Kombayana ieu teh leres bae geuning aya Kanjeng Rama Guru mangga ulah kaget ulah geuning aya angger Batara leres paman jeung Uluh si Asep horenganan ieu teh Asep dama
aya ibarat Kangjeng Ramagura syukur kamana aya sirikani aya cager alhamdulillah oh syukur ai Abimanyu kumaha incu eyang sehat tina waktu ayeuna cager leres no aya Aswata aya Abimanyu geus disunatan apan kantos kapungkur disunatan mah aton oh nya basa nangap eta teh nya nangap dog lojor jeung angklung aduh ieu teh aya di teh di mana ieu teh oh gini punten sawang sula kaula tumaros ai paman teh ka dieu teh bade naon oh itu ditanya kalau Malik nanya kaula teh keur ngapadungdengkeun ngeunaan Kakang Semar memang benar eta teh si Semar ayeuna teh keur jadi sabiwir jeding sabiwir hiji jadi omongan bahan ocehan nu mantak jeung tibatan ieu nagara ribut alatan jelema hiji urang mending keneh nya jeung tibatan jadi ngadudomakeun ka masyarakat mah mending keneh si Semar teh mah teh paman ulah segala rupa persoalan teh segala rupa masalah teh pasti aya jalan keluar urang badamikeun we urang teangan cara anu lantip sangkan ieu persoalan teh rengsek ujaran musyawarah moal beres ku kieu mah dari Semar mah lain jelema manusia percobaan ai manusia percobaan teh robot pamangeureun dageung moal aya umuran sing sababaraha taun we hayo hirup moal pae-pae nah paman sing emut paman ke jika we emut atuh ku anger geus sababaraha turunan geuning Semar teh masih ngajentul jeung anak-anakna sirik urang itu namanya euy ka dewek nah ulah badieu ai jelema padahal mah dewek ngarugikeun hanteu kamanehna tela kadar dewek panjang umur masih keneh kumelenang di acara pawayangan saha eta teh nu ngomong maneh cepot minta sieun cik atuh aya kawan mah ka hareup dieu punten angin bala Kakang Semar iya nu bener eta teh Kakang Semar teh geus naon teh ngadudomakeun atanapi mecah belahkeun warga masyarakat Astina oge warga masyarakat Amarta teh rumaos di Simabi manun tuh kan ai bangsat mah teh rumaos we punten anger ka kapangkeran sok ulah kitu euy Semar bejakeun we bejakeun sabab ayeuna teh ade dayeuh geujeuleuh di desa Ear di kampung ribut rusuh bujrud ayeuna teh masinikeun eta Semar jadi belah jelema teh aya anu nitah diusir aya anu mertahankeun aya anu nitah di ka museum ku cenah data mah Semar mah naon cenah dadat moal maot moal pae-pae tah sedengkeun aya teu pae teh naon tuh jadi musyrik we ka dituna jadi kita mangerankeun ka maneh bakal nepikeun ka ngajugjug cenah aya kuburan Semar sagala rupa tuh sedengkeun agama geus nangtukeun yen teu aya anu wajib disembah ku urang jeung diibadah teh we hiji nyata Allah Subhanahu wa taala sok geurap bejer beaskeun pertanggungjawaban maneh moal tiasa sun dina waktos ayeuna itu Kakang Semar nah naon atuh dugikeun ka teu tiasa ngawartoskeun ka
Dacan waktosna we sun. Bejakeun mar bejakeun. Genepikeun ka mata holangna supaya jelema teh ulah lieur aing jadi lieur yeuh. Mikiranna sok pecakan panayakan coba umur 1000 tahun. Batur mah teu tanda tanya geura. Lamun teu dibejakeun tuh tingali. Wadia balad ayeuna rek sakaliana dipaehan. Da teu dek paeh-paeh maneh mah. Sanaos teh dipaehan ge abdi mah bakal paeh sun. Ilaing mah da dina lalakon itu dipaehan nepi kali teu opat. Ayeuna pucung hul deui, hirup deui Semar teh. Ngolol deui. Lieur deui ka aing teh. Wah, udah diantep, Mang. Geus kusur bawa ka dieu keluar. Aduh, cilaka rai. Ayo geura wawartos ka. Kakang Semar. Sing waspada sareng Priyatna. Kaula bade nyuntun seta pitulung sabab ieu kayaan bakal gawat. Dai wayana Gatot Kaca wartosan kaula geus sami bade nyuntun pantosan margi ieu Kakang Semar teh yakin teu daek ngabukakeun Rusia dirina sorangan. Mangga upami kitu mah. Priyatna hati-hati ka. Sok arek kumaha ayeuna? Dengek teh ieu lagi mati geus dikepung. Geus ditingker ti kidul ti kulon ti wetan ti kaler. Mending geura belak-belakan atau mending kumaha? Lamun satria mah dewek ngamak kuring nya. Moal teu mangimra. Nah, wae teh. Nek ka mana sih teh? Sih teh. Ente ulah pedah ngaku-ngaku wiku resi. Ulah sok sangeunahna. Dewek sok sanajan jelema heurepakeun pungsat bahan leueuh ragap teu aya naon ngarugikeun ka didinya. Geus sabaraha bakul sangun nu dahar ku dewek. Nah, sia teh. Nek ngalawan sia teh ka aing. Sanes ngalawan ngan aya hak dewek keur ngabela diri. Ayeuna bapa dewek bikeun ka di kitu-kitu pajarkeun manusia percobaan. Bina-bina teu Yo, Aswatama sia teh mun Aswatama mah teu diteke sia oge. Ulah diantep, Mang. waduh. Ya dulu aing nek anu ngepung dulu jang. Deng, bapak bawa amankeun, Sumputkeun. dewek rek ngajaga itu anu rek ngepung bapak. Oke lah Kang. Ayo buru-buru. Waku goyang mangga. Tenang lu dengan teringrang, berjuang di medan perang, berjurit di medan jurit. Alah ingalaga satu marah satu mati. Sia rek ngalawan ka aing. Aya hak keur ngalawan. Kuring dawala sok sanajan jelema kieu
Bapak dewek jelema bodoh atau toloyo teu aya hargana tapi aya hak keur ngabela kanu jadi kolot. Marukan anak aing mau balad dengan 2-3 loba pabalata. Ayo sajumlah wadia balad kepung wakul buaya mangap. pantang mundur ngayonan musuh-musuhna kayonan musuh benang ala gunungan ngalaga apa melawan dia studio ngalaga satu marah satu mati ngalaga mati nulungan Maneh anu ngaran ceot. Cepot dewek mah gimana ge setiap anu beureum cepot. Oh iya. Gerak tegrakkeun ras kategaan paeh awak maneh. Sok lah. Aduh. Lo teh sial nyiku kana dada aing bodoh. Kita telat gitunya. Ngaguit wae. Euy gerakan ngagulundung gitu. Mungi. Sok lah. Sato marah sato mati ayuan tinulungan alah awok abawe sadu mundur pantang pulang Aduh.
Aduh. Mamam. Aduh. Adio bang. Adio. Arek naon? Dio. Dio. Wing rek wasiat. Kunaon wasiat naon? Wing rek maot. Heuh, jung rek maot maka ditu. Ai betah di ditu gajaan dewek. Wih. Naon teh? Kunaon tadi yuk. Pangbejakeun ke pamajikan uing. Saha pamajikan teh? Lydia Kandong. Artis pemajikan namanya. Boleh satu pamajikan Lydia Kandong mah. Bejakeun daw kitu papap maot. Daw bapak maot gitu. Nya. Aduh, Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maot ya. Tapi kahanteuna. Tapi pemajikan nama iya ya artis. Berarti dia bang orang kene berarti Randa ieu namanya. Jadi Randa. Oh, pemajikan ada anjangan ku aing. Iya kan lo udah anjangan ku aing jadi kan dikawin moal hanteu. Ulah. Ya, Aisyah teh lagi modal. Goblok. Aya manuk caladi. Hayang bari ngegoler geus. Nah, Aisyah jadi udang deui. Oh, mangga tuh. Siap. Iya, atuh dia. Maruk kaya juga ya. Itu si eta ngaheureun lingas we. Ah, bunga bari ngobrol ilmu di kieu mah. Si aing nyabak pabinihan. Lumayan euy.
kedele anak aing itu pakepuk itu. Aduh Ujang, sing sabar sing tawakal deuleu. Yang lain bapak teh hayang ngabela. Tapi lain kudu sabar. Aduh aya anak ngeran senang. Sapratanipun barang ieu Semar nundung ngajenjen Nyaeta bade ditewak ku ieu para dendam. nanging barang ieu Semar Badrana aya ditewak ku ieu Denawa. Aya Raden Gatot Kaca nyirorok ti awang-awang nyatana majong ka ieu buta. Kayanana lir satamana satahaream mana ulun Lir hayam sinapet ulun ka ayana hayang teh lawan wa Geuning juragan anom semah kapiatur kan diterima kemana ari si Cepot. aya itu di luar nuju pakepuk aya Benawa ngepung di sima abdi sun. Atuh ai kahayang teh lawan ulah cicing wae atuh lain kalabun canu teh beuteung. Umuhun agan jadi kapabdi ke dilawan mah dilawan. Pabdi ke yai kacan dilawan kitu syut. Lawan atuh mah lawan ulang kerang kedut wae. Beuteung becetruk lawan Umuhun agan lawan tadi ieu teh saha sun? ulah Gatot Subroto. Lah abdina cucu mixia kabina-bina teh Buda abdi bapak dasar sia kabina-bina teh ka kolot Buda Pak Abdi Diterima ku dewek ya. ngelaki teh Aduh aya anu ambukui diterima ku dewek ya. Pak mun bisa memeh diterima ku Bapak dihampura ku Bapak abdi hayang diteungeun heula. Teu kudu Ujang, teu kudu adu ayaan. Udu Bapak udu Bapak hayang diteungeun heula. Heuk aya hayang-hayang ting mau ditekel ku dewe. Tah aya keneh tah
Karasa? Karasa Pak. Pak atos Pak. Pak atos Pak. Oh iya. Eta Paingan hulu aing nepi ka lebah ieu mah baroncono. ya Pak. Seneng ludeng hantaringan berjuang di medan perang, berjurit di medan jurit. Oh, layuan satu mendik jalma marah pada Melayu. Oh, Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan Ana sok kasasarnya lapan nafsu mata kaduhur badan anu katepuhan panus lampai pun iya Sri Batara Kresna kairing Arjuna Panengah Pandawa dekat catur lami di jalan iya Kresna parantos dugika amartanya eta ka Prabu Yudhistira badan nalingakeun nahnya henteu kayaan di negara Amarta menuju ngabarudah kayaan kalayan ieu dina waktos Sri Batara Kresna parantos tumugi ka Amarta. Aye ya kaulah ini nyuturaka Prabastara kumangga haturan ka Ulah kaget ai. Kuning awayang sawengi nu sae awon ka tapi mon kemut anu sayakti tatos kurang kaharti ulah kaget rayi aturan jeung sumping Raka Batara Mangaling nuhun sisir sabadarat kapirarai siang wengi mangakal mana putih ku jami anu utami bah kapihatur kawayah panjenengan anu ditarima rayi kali
sanes meja tapi kursi lemari muka sorangan lemari muka sorangan nyimpen barang di patian kecanda kapal tiduran berjuang mati-matian karena nyerahkan keadilan pamirik madunungan pamirik gamelan kawin pamirik gamelan kawin nyumpuna wirah matahari sakala madedang sakala tuasok lewi sakala ulasok lewi mata nyiksa kana diri waraga seni padalangan eta seni manusia jati wayang nunga perlambang manusia mah nokoma lampa awonto di sorang kang tosno ayak kari arang lampa awonto di sorang kang tosno ayak kari arang jujunan kang tosno ayak kari arang aduh hayang jengeng hayang gegeng